Itu si abah-abah udah geus deket. Hayu kabur Dayat. Cek si Ekek bari ngenyang dengan si Dayat ngajak kabur. Tapi si Dayatna kalah si genemugen. Ari parona terus mencerong ka Baharadia anu katempo beuki deket. Baharadia sigana ambek pisan tuh. Pasti main geus apaleun namun aing si Ekek nu mau hayamna. Ku aing gawean pisan si Ekekna. Heuh bener. Ku aing parapkeun pisan ka Baharadia. Ari aingna kena kabur. Bener kitu. Gerentes si Dayat, si Horeng, si Dayat mah memang budak licik. Manehna kala boga pikiran iseng rek ngagawean si Ekek. Supaya si Ekekna sorangan anu ditewak ku Baharadia, sedangkeun si Dayat ngamah rek kabur cenah. Kitu pikiran si Dayat harita. Dayat, gawat indit. Itu si abah ablauna geus beuki deket euy. Cek si Ekek deui bari terus ngangenyang leungeun si Dayat. Ya, hari laing. Aku be boga ngaran Ekek sia. Tapi hirup burihan. Ku Baharadia be soak sia mah. Keun bae atuh sina nyampureun ka dieu, cuang lawan. Tembal si Dayat, si ganu heueuh. Ari laing wani kitu ngelawan Baharadia. Cetek Baharadia mah. Dewek mah untup lah. Bakaya ilaing lalaki burihan sia. Geus bae sia jadi awewe ari kitu mah mabur ka ditu sorangan. Keun si Dadia mah ku dewek di layanana. Cek si Dayat teuy beuki si ganu heueuh. Anu padahal niat mah rek mancing mapana si Ekek supaya nekat nyanghareupan Baharadia. Sedangkeun si Dayatna sorangan mah boga niat kabur. Bener bae si Ekek mah memang bener-bener gampang kapanasan. Hatena langsung bae kasundut barang ngadenge omongan si Dayat kitu teh. Pok si Ekek nyarita. Sia ngecek ka dewek teh Dayat. Dewek oge wani sia ka Baharadia mah. Pida kadar aki-aki direngkolkeun ku dewek mah jedekeun we sia Dayat. Bener sia. Ulangan seukur omong sia. Ngomong wani engke sia malah kabur. Wani dewek mah sia sok dilekeun. Dewek nu nyanghareupan teh heula. Cek si Ekek bener-bener kepanasan. Tungtuna wah nekat rek nyanghareupan Baharadia. Ade kitu si Dayatna meni bungah nyengir lantaran tujuanna mancing si Ekek teh hasil. Tah sia beunang oge ku aing ayeuna mah dipapanas. Sok lawan tah Baharadia ku si Ekek. Aing bare kabur. Gerentes si Dayat bari manehna mah katampo undur-unduran lelaunan. Tuluy belecet bae lumpat. Nyumput di satukangan rungkun. Yah kieu rasana bari boga balad bedagog teh. Gampang ku aing digawean. Gerentes si Dayat bari panonna mencerong kapal bah si Ekek. Katempo bari nyeput teh si Dayat cungar cengir sorangan. Ari si Ekekna teu nyahoeun namun si Dayatna mah geus mabur nyumput. Si Ekek anu geus bener-bener kapanasan ku si Dayat malah maju ka hareup nangtung ngabedega si ganu heueuh nungguan Baharadia. Di pihak sejen Baharadiana katempo geus beuki deukeut. Paroma mah dijamotrot. Kaciri pisan anu kudu bener-bener ambek. Tah kapanggih oge budak buraung mangkal warah teh. Pasti maranehna geus mau khayam aing. Keun sia diwarah ku aing mah. Gerentes Baharadia. Baharadia terus lempang beuki ngincig, nafsuna bener-bener ngagidir. Pas ke lempang teh di hareupeun aya popongkol awi. Kot ku Baharadia dicokot, tuluy diamang-amang, dipake nyingsinan si Ekek anu masih keneh ngabedega nangtung sorangan. Atuh nembok kitu mah si Ekek anu tadina geus ngawani-wani maneh oge jadi soak. Komo atuh da ari Baharadia teh. Masih geus kurut oge geus katelah kurut jawara. Baheulana cenah keur ngorana Baharadia teh memang jago. Nu sanggup ngalehkeun Baharadia saurang-urang acan. Ingetkan hal eta si Ekek beuki soak. Anu tadina nangtung si ganu gagah oge ayeuna mah katempo turna meni noroktok. Cilaka euy Dayat. Dewek mah teu wani euy. Itu si abalahuna mau popongkol. Cek si Ekek ngomong kitu teh lantaran disangka kumaha mah si Dayatna teh masih keneh nangtung di tukangeuna. Tapi barang red ka tukang si Ekek ngajenghok. Lantaran manehna kakarek sadar si Dayatna mah geus mabur. Aran ciador. Dasar licik eta manusia teh. Si urang aing digawean sida nyaharipan si Ablah sorangan. Ari si Aram jodolna kalah kabur. Gerentes si Ekek. Manehna katempo beuki soak. Panon si Ekek luak liuk rek kabur ngan sial. Barang rek kabur pisan teh Baharadiana kaburu anjog. Gep kerah baju si Ekek anu rek kabur teh langsung dicepang ku Baharadia dikiat ka tukang. Sia budak buraung. Rek kabur kan sia. Cek Baharadia bari ngagigiat kerah baju si Ekek.
Atuh si Ekek teh menisasah ampun-ampunan. Ampun bah, uing mah, uing salah naon bah, ampun. Cek si Ekek meni urup bakat tingku soak. Di sajian pihak nampo kejadian kitu teh, si Dayat anu terus ngawaskeun di tempat penyebutanna kalah ngarasa bunga. Nya dasar ari budak buraung mah lamun nampo baturna susah teh mainna wakalah bunga. Kitu ungna budak buraung mah. Hop tah si Ekek lebok tah sia lawan tah sia blahu. Kerentes si Dayat bari nyengir ngawaskeun si Ekek anu keur soak di cepengan ku Bah Radia. Ari laing rumah sasalah teh sia kadewek ha. Cek Bah Radia bari melotot. Hari leungeun anu katuhu angger ngangamang popongkol nyengseunana si Ekek. Atuh si Ekek teh beuki soak bae. Geus asabek bae popongkol teh dibawakeun kana awakna. Si Ekek ampun-ampunan deui. Ampun Abah, ampun. Uing mah ulah dina dah Abah. Cambal si Ekek. Lain eta sia jawabanna. Aing mah nanya. Nah sia boga salah teu ka aing. Jawab sia. Mun ngabohong dibabuk sia ku aing. Cek Bah Radia deui beuki molotot. Tapi si Ekek kalah cicing bingung. Be aing kudu ngajawabna kumaha atuh kieu. Lamun aing jujur mau kayamna, meureun aing teh bakal dibabukan. Tapi lamun teu ngajawab oge angger meureun bakal disiksa. Aduh mak, tulungan uing mak. Gerentes si Ekek. Di sejen pihak, si Dayat anu masih keneh ngawaskeun kalah beuki cungar cengir, bungah nempok kaen kitu teh. Aing marsep oge napa si Ekek siga dosa kitu teh. Hitung-hitung nempok tontonan gratis aing mah. Kerantes si Dayat bari terus ngawaskeun bari angker cungar cengir. Hari Bah Radiana nempok si Ekek kalah cicing teu nembalan teh, pok ngomong deui. Malah ayeuna mah ngomongna oge bari ngangkat popongkol beuki luhur, siga nu siap-siap rek dibabukeun ka si Ekek. Ari sia ditanya teh kana ngajedog sia. Rek nembalan moal sia, dibabuk waing sia. Cek Bah Radia bari beuki ngangkat popongkolna. Atuh si Ekek teh lain suak-suak deui. Kapaksa antuk namah manehna teh nembalan. Ampun Bah, ampun. Rumaos Bah, rumaos. Rumaos naon sia? Kabar sia ngomong teh. Semohon. Rumaos Bah, rumaos tos mau hayap hindeung anu Abah. Cek si Ekek antuk namah jujur ngaku. Tuh ngadenge kitu Bah Radia geus teu kabayang deui ambekna. Beungeutna katampo beuki beureum, untuna kakerot. Bah Radia tuluy ngakat di popongkolna beuki luhur, bener-bener rek diheumbatkeun, rek dipake ngababukan si Ekek. Nampok kitu si Ekek beuki sasah. Panonna peureum bakat tingku soak-soakna, geus asabek bae rasana mah popongkol teh dibabukeun kana awakna. Emak, tulungan uing emak. Cek si Ekek ngagerentas deui sasambat ka indungna. Di sejen pihak ari nampok kitu mah si Dayat oge ngarasa ngahalas. Teu tega ari nyaho si Ekek nepi karek disiksa mah. Ngan si Dayatna oge soak, teu bisa kumaha-kumaha. Saukur bisa ngagerentas dina hatena. Ampura euy Ekek. Dewek teu bisa dulungan. Geus waehan lah sing sabar Ekek. Gerentas si Dayat bari tuluy mah panon maena oge peureum, embung sampe nampo si Ekek disiksa mah. Ari Bah Radiana katampo geus rek ngaheumbatkeun pisan popongkolna. Tapi barang rek dihabekkeun pisan, Bah Radia kaburu sadar. Lamun si Ekek teh kapan geus indem-dem rek niat diwadalakeun ka siluman badak, siluman anu dipuhitna. Lamun ayeuna disiksa, meureun si Ekek teh engkena moal dayekeun datang ka imahna. Anu rek sina dititah ngadahar daging hayam teh. Sedangkeun tandaning wadal teh nya kudu ngadahar daging hayam. Inget kana hal eta, atuh Bah Radia anu geus ambek ka sida oge kapaksa akhirna mah nyabar-nyabar maneh. Bah Radia teh jadi nyiksa si Ekekna, malah Bah Radia jadi nama kapaksa kudu malik ngabageuran ka si Ekek. Aduh, lamun teu inget ieu budak-budak teh ku aing rek diwadalkeun. Disiksa bener-bener ku aing mah sampe kapajet. Aing ayeuna mah kapaksa kudu pura-pura bageur ari kieu mah. Keun lah leungit hiji mah. Nu penting ke oge kaganti ku ban anu leuwih loba. Kitu cek gerentesna Bah Radia harita. Atuh tuluyna popongkol anu geus rek diheumbatkeun teh diturunkeun deui. Sedangkeun si Ekekna mah masih keneh merungkut bari panonna peureum keneh ku soak-soakna. Udang jak Ekek, udang. Abah mah bobodohan rek nyiksa ujang teh. Tuh. Moal abah mah moal nyiksa. Udang jang. Cek Bah Radia bari nepakan tak-tak si Ekek. Si Ekek cengkat lalaunan, tapi masih keneh aya rasa sieun mah dina hatena.
Panona dibentakeun seutik-seutik, anabreh si horeng bener bahara dia teh teu ngamang-ngamang deui popongkol ayeuna mah. Leres abah teh teu benduk kauing? Tanya si Ekek bangun ku masih teu percaya. Henteu, teu benduk teu naon. Malah mah abah teh rek mere persenan ka Jang Ekek teh. Masihan persenan mah. Persenan naon gitu? Persenan kulantaran Jang Ekek geus mau kayam abah. Eta hayam teh mentak nyiksa ka abah. Jadi kulantaran Jang Ekek geus mau kayamna, ku abah dibere persenan. Cek bahara dia maksudna mah ngalelemu deui si Ekek, sangkan ulah giras deui. Si Ekek olohok can yakin jeung ngarasa aneh oge. Mangkara atas mau kayamna kalah rek dibere persenan. Itu cek pikiran si Ekek. Di sejen pihak si Dayat anu tita tadi ngawaskeun ti rungkun oge jadi olohok. Mahin oge ngarasa aneh ku tingkah laku bahara dia ka si Ekek. Ongkoh salamana rek nyiksa, tapi ayeuna kalah bager jeung kadena teh ceunah rek mere persenan sagala. Beu eta bahara dia. Sugan jalma teh teu warasnya. Ongkoh tadi teh sigenu ambak sampai rek nyiksa ka si Ekek. Tapi ayeuna kalah bager, kalah kadengna teh rek mere persenan sagala. Tapi lamun bener rek mere persenan mah aing oge kudu kabagi atuh. Kerentas si Dayat, dasar budak beraong, adeng-adenge bahara dia rek mere persenan mah main oge kudu kabagi cenah. Tapi adi tadi bagian apa bahara dia ambek, si Dayat mah kalah kabur ninggalkeun si Ekek ngahaja. Di sejen pihak bahara dia anu nempo si Ekek kalah olohok, ngomong deui. Nah kalah olohok Jang Ekek. Abah mah teu ngabobodo. Yeuh teu percaya mah. Abah mere persenan. Cek bahara dia bari tuluy ngaluarkeun duit 30.000 sor diasongkeun ka si Ekek. Tah tadi mah Jang Ekek persenan ti abah. Tapi engke yeuh omat ulah poho datang ka imah abahnya tos lohor. Juang dahar bala kecelakaan si Nyai anak abah. Cek bahara dia bari ngasorkeun duit. Tapi si Ekekna siga anu sasa keneh can bakal narima duit ti bahara dia. Bahara dia ngomong deui, "Iya Ujang, sok tarima. Ieu mah hitung-hitung calon mitoha, mereka calon winantu." Cek bahara dia deui bari terus ngasong-ngasongkeun duit. Atuh ari ngadenge kitu mah si Ekek teh lain bungah-bungah deui. Komo bahara dia nyebut-nyebut calon minantu sagala mah. Karasa ku si Ekek teh dunya oge asa ngalegaan. Antukna magap bae duit teh ditarima. "Atur nuhun abah, atur nuhun. Pun bantu nampi kana pangasih abah." Cek si Ekek bari nampanan duit. Ngadenge kitu teh sabenerna mah bahara dia ngarasa gegeremet. Tapi kulantaran inget kana paniatana rek ngawadalkeun si Ekek, bahara dia kapaksa nyabar-nyabar maneh. "Enya Ujang calon mantu anu kasep, sok tarima. Ayeuna abah rek baliknya. Kade poho yeuh, engke tos lohor datang ka imah abah. Juang dahar bala kecelakaan." Cek bahara dia deui. Bari tuluy leos bae rek indit. Si Ekek meuni surak, meuni teu sirikna acrig-acrigan. "Heuy, jadi oge aing kawin ka nyilas maya teh. Yes." Cek si Ekek bari acrig-acrigan. Di sejen pihak nempo kajadian kitu teh si Dayat anu masih keneh keur nyomput bari ngawaskeun curing hak. Barang nempo si Ekek dibere duit ku bahara dia teh. "Alah, si Ekek dibere duit, nah aing henteu. Kapan aing oge mau kayamna?" Kerentas si Dayat tuluy maehna buru-buru keluar tina panyumputana. Si Dayat tuluy lumpat ti buburanjat ngudag bahara dia. "Abah, atasan abah. Ieu uing can kabagi persenan." Cek si Dayat bari lumpat ngudag bahara dia. Atuh bahara dia teh reg eureun tuluy malik ka si Dayat. "Aya naon nilai ngudag dewek?" "Atuh abdi oge pasian persenan abah. Pan abdi oge ngiring mau kayam abah." Cek si Dayat bari namprakeun leungeun. Ngadenge kitu bahara dia anu sabenerna mah keur ambek ka pegung. Atuh jadi budal deui ambekna teh. "Oh, jadi ilaing oge milu mau kayam dewek. Mohon abah. Kapan atuh duaan abdi si Ekek anu maokna?" Si Dayat jadi nama ngaku sorangan. Lantaran disangka nama maehna oge sarua rek diberi duit ku si Ekek. "Nya atuh ka dieu si laingna ari hayang diberi persenan mah." Cek bahara dia bari ngagupayan si Dayat. Si Dayat nyamperkeun barang geus deukeut gelepak. Si Dayat mah kalah digelepakan ku bahara dia meuni bulak-balik. Si Dayat ampun-ampunan. "Ampun abah, ampun abah, ampun." Cek si Dayat ampun-ampunan. Nempo kejadian kitu giliran si Ekek anu sorak meuni ku bunga. "Lebok si atah lebok.
bunga si arek masukin aing. Karasa tah sia lebok, cek si Ekek bari surak. Cag urang tunda heula. Kaayaan geus beuki beurang, geus deukeut kana wan Cilohor. Dina kaayaan kitu, Nilas Maya kakarek lengse asak-asak, masakan sangu, angeun, jeung sajabana. Lantaran boga acara dahar bala kecelakaan teh jeung si Ekek. Ah enak sakieu mah masakan aing teh. Kang Eka oge pasti senengeun. Pasti masakan aing teh dipuji ku manehna. Gerentos Nilas Maya sanggeus ngasaan angeun anu diasakan ku manehna. Nilas Maya tuluy leumpang, maksudna mah rek bebersih, tapi barang liwat kapal bahgoah kumanehna kaambeul bau menyan. Jeung kadenge oge ambu edoh indungna keur gurunyam-gurunyam. Tapi teu jelas naon anu diucapkeun ku ambu edoh nama. Nilas Maya penasaran, reg bae eureun. Geuning bau menyan? Ek naon eta si ambu? Gerentos Nilas Maya, tuluy Nilas Maya teh leumpang ka katepan ngadeuketan panto goah, noong tina salah sapanto. Anabreh, Nilas Maya meuni kaget. Si horeng ambu edoh teh keur nyahareupan sasajen bari nyeungeut menyan. Ari dina salah sahiji wadah, dina sasajen, katempo aya daging hayam siga nu keur dikebulan ku haseup menyan ku ambu edoh. Atuh Nilas Maya teh meuni olohok ruas. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna. Mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.